Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngalajengkeun Hanca Hikam halaman 40 di palihandap. Ma basakot agsonu zulin ila ala bidri tom'in. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma basakot henteu panjang. Yuqalu diucapkeun naon basakot an-nakhlatu. Lapad basakot an-nakhlatu. Basakot geus panjang. Naon an-nakhlatu tangkal korma. Busukon kalawan panjang sanyana. Idza tolat di mana-mana panjang nakhlah ay matola tegesna henteu panjang naon agsonu zulin kahinaan anu sapertikeun pirang-pirang tangkal anu ngabogaan pirang-pirang dahan. Ila ala bidri tom'in kecuali kana toma anu sapertikeun binih. Sabaha nyarupakeun musonib azulakanahina atanapi azilakanahina bisa jarotin zati agsonin kana tangkal anu ngabogaan pirang-pirang dahan. Wa puruin sareng pirang-pirang cabang. Isti'aratan bil kinayah kalawan isti'arah bil kinayah. Wal aksonu sareng ari akson tahilun, ari lapad akson tahilun eta ciciptaan bakin anu tumetep ala hakikotihi anu tetep dina hakikatna akson. Musta'aratun tegesna anu diistiarahkeun li anwa'idzulli kana pirang-pirang warnana kahinaan. Wa basakot jeung ari lapan basakot tarsihun eta tarsih bakin anu tumetep al hakikotihi netepan kana hakikatna basakot au bimana wujidat atawa bimana wujidat wa hasolat jeung mana hasolat. Wa sabaha sareng nyarupakeun musonib atoma kana toma binawati kana siki korma alati anu tansya'u anu narima bijil an hatina nawat naon asajarotu tangkal. Fa idofatu bidrin maka ari idopatna lapad bidrin lahu kana toma min idopatil musabbah be eta tina idopatna musabbah bil musabbah kana musabbah. Ay tom'in teges nama toma sabihin anu disarupakeun bil bidri kana siki. Ay mabdzuri tegas nama anu dibinihkeun. Alladzi anu tansa ubijil anhu tina ladzi naon asajarotu tangkal. Zatu adatul agsoni anu ngagaduhan pirang-pirang dahan. Pakanahu maka seolah-olah musonib yaqulu eta nyarios musonib kana lapan latagris bidratom fi qalbika. Latagris ulah melak anjeun bidratom kana toma anu sapertikeun binih fi qalbika dina hati anjeun patahruja maka bakal keluar min hutina bid naon sajaratu zulli kahinaan anu sapertikeun tangkal. Kahinaan anu sapertikeun tangkal. Wa tatasya'aba sareng yen narima dahan-dahan naon agsonuha pirang-pirang
narima nyabang naon agsonuha pirang-pirang dahana sajaroh wa furu'uha sareng tegesna pirang-pirang cabangna sajaroh. Walau qala jeung lamun nyarios musannif mabasakot sajarutu dzuli cenah lamun nyarios kana eta we mabasakot sajarutu dzuli lain mabasakot agsonu dzulin lakana tah tang tubuk ti kaol aulai teu leuwih utama. Li ana ladzi karna saestuna perkara ya tasipu anu narima kasipatan ladzi bituli ku panjang wayansa sareng biji ladzi anil bidi tina siki huwa eta ari ladzi aslu syajaroti eta asalna tangkal tapi jangkarna tangkal cenah wawas pul agsoni sareng ari sifat sifatna agson bidzalika ku itu tul bitorikit tabai eta kalawan perjalanan turut patomu maka ari toma min aldumil uyubi eta tina sapalihna panggede-gedena kacacadan alqadi hati anu nyacad pil ubudiyati dina kumaula bal huwa barik ta ari toma aslu jamil afati eta ngajadikeun asal sadaya pirang-pirang pancabahya li annahu karna saestuna toma mahdu ta'allukin eta meles cumantel narima cumantel binasi ka manusa wal tijai sareng ngungsi ilaihim kanas wa timadin sareng nyarande alaihim kanas wa ubudiyatin sareng kumaula lahum kanas wa fidzalika jeung eta tetep bina toma minal madzillati buktina hina wal mihanati sareng tegesna hina ma ari perkara lamazida anu teu nambahan eta tetep alaihi kana ma wa sababu sareng ari sabab toma asaku eta ragu fil makduri dina anu ditakdirkeun dina anu dipastikeun walida sareng tina kulantaran asyaku kola ngadau sahaba duhum sapalihna ulama laukila kana lapar laukil lamun diucapkeun li tom ikana toma man abuka man ari saha abuka eta bapa anjeun lakola tah yakin ngobrol tah yakin ngajawab toma asyaku eta ragu fil makduri dina anu dipastikeun walau kila jeung lamun diucapkeun naon ma hirfatuka ma ari naon hirfatuka eta pagawean anjeun kola tabakal ngajawab toma iktisabu dzuli eta ngasab kana kahinaan walau kila jeung lamun diucapkeun ma goyatuka ma ari naon goyatuka eta pameakan anjeun kola tabakal ngajawab toma hirmanu eta dihalangan fatomu maka ari toma lamahalata pasti pasidudin eta ngarusak agama walida jeung tina kulantaran pasidudin dakhala lebet saha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Jami al-Basroti ka Masjid Jami di negeri Basrah pawajada teras mendakan Sayyidina Ali al-Qusoso ka pirang-pirang tukang ngadongeng yakusuna anu keur ngaradongeng anu keur ngadongeng kusos pakoma teras ngusir Sayyidina Ali ka itu kusos hataja sehingga sumping Sayyidina Ali ilal Hasan Basri ka Hasan Basri pakola teras ngadawuh Sayyidina Ali ya fatah he pamuda ini saestuna kuring sailuka eta anu bakal naros ka anjeun an amrin tin hiji perkara fa in ahbabta maka lamun mikaresep anjeun ni ka kuring pidina amr abqaitu maka bakal netepkeun kuring ka anjeun wa ila jeung lamun teu kitu teu ahbabtani
akom tu maka bakal ngusir kuring kaka anjeun, kama akum tu seperti ngusir kuring ashaba kaka pirang-pirang babaturan anjeun. Wakana sareng bukti kodroa Sayyidina Ali kodroa etap tos ningali Sayyidina Ali alika Hasan Basri simtan kana ciri alus wahadian jeung pituduh. Pakola terus ngadauh Hasan Basri fakola terus ngadauh sal Hasanu Hasan sal sok naros anjeun amatina perkara si eta nu karep anjeun. Kola nyarios Sayyidina Ali ma milakudin ma ari naon milakudin eta tihangna agama. Kola ngawalor Hasan alwara'u eta waro panjang nama ari tihang agama eta waro. Kola ngadauh Sayyidina Ali pama Pasadudin maka ari naon Pasadudin eta anu ngaruksak kana agama. Kola ngawalor Hasan Basri atomu eta toma. Kola ngadauh Sayyidina Ali ijlis calik anjeun. Pamisluka maka ari pantarna anjeun man eta jalmi eta kalamu anu nyarios man ala nasi ka manusia. Ti koma udah dinyata. Wal wara'u sareng ari waro alladzi anu yuqabilu anu ngabandingan ladzi atau makana toma huwa eta ari waraul khos eta waro khosoti eta waro na khos. Jalmi nu alim. Wa huwa sareng ari waro khos teh sihatul yakin eta sahna yakin benerna yakin. Wa kamalu ta'alluqi sareng sampurnana cuman tel bi rabbil alamin kadat anu ngurus sadaya alam anu mangeranan sadaya alam. Wa wujudu sukuni sareng aya na condong ilahi kana rob. Wa wujudu sukuni sareng aya na condong ilahi ka rob. Wa tumaninatul qalbi sareng tumaninana hate bihi ka rob. La waraul ami lain apik anu bodo wa huwa sareng ari waraul am tarku subuhati eta ninggalkeun pirang-pirang barang subhat. Wa ala hada sareng netepan kana ieu waro payuqalu maka diucapkeun kiasan karena ngiaskeun alama kana perkara qala anu parantos ngadauh hukana ma sal musonnifu musonnif. Lapad ma basakot agsonu izin ila ala buduri waroin. Ma basakot teu panjang naon agsonu izin kamuliaan anu sapertikeun tangkal anu ngabogaan pirang-pirang dahan illa ala buduri tom'in kecuali kana pirang-pirang binihna waro. Wallahu alam.